Zaman kuno, cicing di leuweung tortoya sareng monyet. Duduana nyaeta babaturan anu alus sareng sok milari-milari tuangan di mana wae. Hiji poe aranjeunna di kebun cau, monyet sareng kuya ngaraosan cau seger anu dipetik langsung tina tangkal. Pisang nikmat, kuring mah bakcet pisan. Nyam 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 nyam. Anjeun parantos karaos sapertos aya saeueur cau. Entong sesah ngadin dieu. Anjeun pilih parantos rengse. Kuya buru-buru, kuring parantos lapar. Tanpa ngupingkeun kecap-kecap kura, monyet anu terus ngajalankeun gantung tina tangkal nyesakeun kuya. Teras sumping kuya sareng monyet di kebun cau anu ngagaduhan saeur buah. Sadayana parantos koneng-koneng sareng raga seger. Monyet punten pilih kanggo kuring. Ngan ukur, nepotna sorangan. Aturan kuring pangaosna, bager, tanda kieu. Kuya, kumaha upami anjeun milih hiji tangkal pisang pikeun diri sorangan. Eta tangkal anjeun rendah gampang ngahontal, teu kedah ngantosan nyandak kuring. Ieu Mohon disebutna ati pisang. Kamari. Cau-cau kuring keur melak. Kancil neruskeun perjalanan sareng patepung kuya. kuya nanah anjeun karasa. Duh, anjeun kancil. Di ngantosan tangkal pisang ieu pikeun ngahasilkeun buah. Tapi masih lila sabab anjeunna parantos nembe ngahasilkeun. Kuya tangkal cau ieu parantos ngasilkan buah. Iya, da parantos. Tangkal cau henteu ngasilkan 2 kali. Emang kancil, cek saha? Teu mustahil. Tatangkalan sanes ngahasilkeun buah sababaraha kali. Bener, tangkal cau bakal paeh satos buah. Tapi monyet henteu nyareos gitu. Naon monyet? Kuring nempo monyet anu mawa ser cau-cau kanggo naon? Cana dinanemkeun di tempat sanes. Anjeunna nyareoskeun kuring ngadaguan di dieu. Sigana mah anjeun ya geus ditipu. Monyet terang nyen langka cau henteu tiasa ngasilkan 2 kali. Ari mana cau? Monyet, awas pikeun anjeun. Kuya, sabar ngadengarkeun kuring heula. Cau jantung oge moal tiasa tumbuh. Kisah naha aranjeunna asalna tina mana? Naha anjeun tiasa melak cau langsung. Bener sanes kancil. Di mana anjeun diajar tina? Salah. Maksudna tapi ayeuna cau teh musnah. Naon anu abdi kedah tuang? Sigana mah kuring kedah milarian katuangan di tempat sanes. Kedah kuya, hayu urang malak tangkal cau deui. Kuring sareng gajah bakal ngabantos anjeun. Hatur nuhun gajah kancil anjeun sahabat kuring. Bener, tong sulna. Kancil, naon anu aya cau ieu? Batang cau ieu milik kuring. Tuluy ujuk-ujuk aya kelinci dialirkeun di kebon monyetna bari mawa pisang asak. Gajah. Di mana anjeun? Baduh ieu. Oh iya, cau anu leuser ieu. Tipu ya. Si monyet engket kuya sareng henteu mikirkeun anjeunna langsung ka tempat di mana anjeunna sekali ditinggalkeun kuya. Tungtungna monyet sumping di kebon pisang anu dipayunkeun kuya. Sareng kumaha kaget anjeunna ningali kebon cau anu padet kanggo buah. Si monyet rewok mulang, anjeunna
Karasen eta sadayana milikna. Sir, tambang. Ieu milik kuring. Ieu teuing. Eta oge. Wah, nomerna. Kuring bungah kacida, teu sadar teu monyet hoyong nyandak cautina eta tandana. Nalika monyet hoyong mapak kancil sumping. Naon anu anjeun lakukan monyet? Ieu merupakan milik kuya. Nah anjeun poho balik deui anjeun moal hoyong dibagi. Anjeun candak cau kuring. Ayeuna kuring moal berbagi sareng anjeun monyet. Hahaha, melak cau. Kumaha? Eta tiasa ngasilkeun. Nahan anjeun terang. Hartina umpami rew. Ayeuna anjeun moal kangingkeun naon-naon. Rugi leureut. Hayu kuya. Ulah urang sapertos monyet ngahianat sobatna pikeun nyalira. Janten sapertos kuya anu hoyong ngahampurna sobatna.